Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi, pemadar ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengetana semgoring baris naraskeun jajar cerita Sunda sayembara jago dina bagian anu ka-20 genepna. Ancan nu katunda dina bagian anu ka-25 masih kene tarungnya. Santara masih kena tarung sareng si Murda sareng si Murdi oge si Abah nya Abah Jarminya. Santara masih bisa ngayonan karena kemampuan ilmu silatna si Murda si Murdi oge Abah Jarminya. Kumaha atuh lajinganana ieu carios langkung pos nama ayu urang Bandungan ku sadayana dina mangsa alam ting harita umangsungna eta tarung. Si Murda jeung si Murdi manehanana encan eleh jajaten lantaran acan ngagunakeun rupa-rupaning ilmu simpenanana. Acan ngagunakeun jurus simpenan oge jurus pamungkasna. Sarua Bah Jarmi oge acan ngaku eleh sok sanajan manehanana geus ngajengkang sabar kali eleh ku kemampuan ilmu silatna Santara. Tiluanana pancu nangtung yang hareup ka Santara anu tetep tenang dina sikapna. Santara percaya diri naker manehanana bakal bisa ngayonan kana tilu urang jalma anu geus ngajadikeun Nyilarasati teh aya dina kesedihan, ampir-ampiran bae unai oge digedabah kehormatanana ku si Murdi. Hei Murdi. Ieu jeroba tung diantepkeun deuleuh bodaran sia. Mun sia mampu bodaran Santara, gai ge ditambahan deuleuh hadiah sia. Ditambahan di hadiah ayo buru bodaran tong dicinggoy bodaran. Siapa? Hap rakatak si Murda ngawatek ilmu pamungkas si Murdi oge sarua ngageter walengan si Murda jeung si Murdi. Sok aja dina hate leutik mah geus gimir geus hamar-mir lantaran bodo geus potong. Kemampuan ilmu silatna Santara memang hebat. Bodar Santara. Ya. Ya. Kalayang dua ciri mah di tengah layang. Amak sudah ada tedek mabuk kana sirahna Santara. Santara bisa ngarti yen lawan ngagunakeun kekuatan anu rosa kemampuan silat sapinuhna. Masih kene Santara ngawatek ilmu rampak sajati tahap kagenep jeung kepret sancang. Dua eta ilmu teh masih kene diwatek kumanehanana. Panerajang si Murda jeung si Murdi disingkahan ku Santara palicet keplos. Dua panerajang teh ngaplos ngahakan kana tempat anu kosong. Pogo bae si Murda jeung si Murdi teh kesaleun tambah-tambah ambek bae. Beungeutna menikeun kebeureum lir beusi atah beuleum kakerot ngancing nafsu anu pohara. Lantaran Santara teh geninganan papalicetan bae. Osapkeun di tempat sejen si Acung si Dudung jeung si Barna ningali aya seuneu durukan atawa ningali aya seuneu anu nguntap-nguntap malahan mebeuki ngebebela. Pokoe curing hak si Acung jeung si Dudung teh nuduh-nuduh bentik-bentik bae curugna si Acung ningali seuneu cenah menikeun ka ngebebela. Aya seuneu euy. Aya naon nya? Wah, penasaran urang ka itu. Ayo Kang, cerilat. Anu tiluan teh ngacurilat ngeblesat tarik pisan sangkan teu tepi ka anu dituju. Senekeun Nyilarasati jeung Nyi Unai anu harita cicing di tempat sejen deketeun hiji tangkal kai.
Manehana ningali seuneu menikeun Kang Munta beung bebela nyatana imana Bahjar anu geus dijuruk ku Santara. Nyilasa teh jeung Unai jadi penasaran katambah deui manehna geus jag-jag. Nyilasa teh geus jag-jag Unai oge sarua geus jag-jag. Unai jadi penasaran urang ka itu yuk. Nah aya naon eta teh? Sok bisi deui Kang Santara kumaha? Mangga ngiringan bae Nyai. Hayu atuh urang ka itu. Curelat. Gila rasa teh jeung Unai geus sarua ngablesat ngacurelat ngadeukeutan ka imahna Bahjar. Lantaran nyila rasa teh jeung Unai mah jarakna deukeut, tere tepina kadeukeuten tempat anu dipake tarung ku Santara. Curelat cerik. Duanana buru-buru nyalingker bisi teh mah kanyahoan ku jalma jahat nyatana si Murda jeung si Murdi. Kasalingkeran da teu peuting teh untung be. Da tangkal kain rada gede anu bisa dipake nyumpu tu kuduaan. Kata jelas ku nyila rasa teh jeung Unai Santara teh dihurup kuduaan malahan mah Bahjar mi oge sakapeung masuk narajang. Tilu urang jalma eta jalma jahat. Hurup ka Santara tapi Santara masih mampu ngayonan anu tiluan. Sakapeung mah di Bendung, sakapeung mah malik narajang, sakapeung mah papalincetan kitu jeung kitu bae. Bosenna Santara teh. Manehana mah nanti ku sabar dina ngayonan si Murda, si Murdi jeung Bahjarmi. Dina hiji mangsa sama Santara hasil ngasupkeun panarajangnana. Hasil ngasupkeun panarajangna kana dadana si Murda. Hiuk jebet jengkang. Si Murda geus ngajengkang di bae. Dengan katu si Murdi ngablesat kana beungeut Santara. Lap. Langsung ngarojok kana iga burungna. Hiuk jebet jengkang. Si Murda jeung si Murdi ngageurawo kandaruan langsung ngacungkel mebet kana taneuh. Bahjarmi ngana sorangan, Santara langsung ngalepat hiuk. Leungeunna harita mindo kena pisan kena pipina Bahjarmi. Atuh puguh we Bahjarmi ngaguak lantaran eta kepret merang, kepret sancang milikna Santara anu karsa panas. Hiuk cilapret. Tobal. Dalig-deg Bahjarmi ngadalig-deg ngacarig-cig menurut katukang. Nampak kita mah Ambu Patmi ge karunyaeun kalau jadi salakina. Jeleng asup ka pekalang tarung. Santara ningali kitu gerakanana Ambu Patmi teh bisa kena jurus tapi henteu maksimal. Latihanana jiga-jiganana teh henteu getol katempo ku Santara mah gerakanana lambat. Pokoe pikeun Santara mah kadatangan ku Ambu Patmi teh disampakeun harita mangrupakeun jejekan anu sakitu rahakana. Hiuk jebet geuna pisan kana dada Ambu Patmi atuh kocak Ambu Patmi teh kocak cengkang kubrag ngagedebut kana taneuh di deketeun Bahjarmi. Jalma-jalma anu aya di lemo Cihap-hap ningali aya imah anu kahuruan teh arudang saterusna nyamperkeun ka buruan imahna Bahjarmi. Tetela di dinya teh anu tarung, jalma-jalma teh teu daekeun ngadeuketan sieuneun lantaran bisi kabarerang katambah deui seuneu teu beuki ngababala bae. Di mana Bahjarmi kahuruan, man untung bae ke Bahjarmi duit mah geus diamankeun, ku Ambu Patmi oge duit mah geus diamankeun. Yang di Bahjarmi teh boga sisimpenan bisa disebutkeun harta karun anu dipendem didinya di buruan imahna. Batur mamal anu nyahueun tapi ngan syukur Bahjarmi, ngan syukur Bahjarmi jeung Ambu Patmi anu nyahueun kana pependeman maranehanana. Senegan si Acung Dudung jeung si Barna corelat cerik pancuh nangtung didinya. Entah langsung dulungan ke Santara tapi merhatikeun heula naon-naon anu kajadian. Breh ku si Acung jeung Dudung ketut si Barna teh ka tempo Santara keur pancuh nangtung. Dengan Bahjarmi ngacungkel jeung Ambu Patmi, oge si Murda si Murdi sarua ngacarungkel. Opat urang jalma teh ngacarungkel. Uniang dua dana hudang nyatana si Murda jeung si Murdi berjeng sasolontodan. Bahjarmi ge sarua hudang. Ambu Patmi oge sarua hudang silih cekelan. Bahjarmi asasana teh moal bisa ngelehkeun Santara. Murda si Murdi sarua moal bisa ngelehkeun Santara. Jika abah moal bisa ngelehkeun imam. Elmuna hebat ya. Ari si Barda anak urang da ka mana cenah teh.
Bet eueuh di dieu ya. Aduh ari dipentingkeun kalahkeun geueuh ya budak teh. Murni da ieu aing duaan sanggup modaran ieu jelema sanggup henteu. Si Murda jeung si Murdi kalahkeun ka mundur. Cika-cikana teh moal sanggup ngalihkeun Santara. Si Acung Dudung jeung si Barna anu tita tadi cicing merhatikeun aya mah geus ngarti. Pok si Acung teh ngomong ka si Dudung jeung si Barna sangkan maju narajang. Sakalian we cenah urang paehan. Bajarmi, Ambu Patmi, si Murdi jeung si Murdi teh. Urang ulah cicing wae euy. Lantaran eta jelema teh tah anu itu tuh pasti anu geus mawa Nyi Larasati jeung si Unai. Lantaran kitu urang podaran euy. Ulah dengkeikeun deui. Hayu buru urang asup ka pakalangan tarung. Tong loba ngomong langsung eta rajang. Satuju Kang. Sajuju Kang ieu lah. Nya geus badami tur satuju mah. Corelat. Tilu urang jalma teh langsung ngablesat tina tata gerak anu panggancangna. Langsung narajang harita ka si Murda, si Acung langsung narajang ka si Murda. Si Dudung langsung narajang ka si Murdi, si Barna narajang ka Bajarmi. Atuh puguh Santara teh kaget karena tangan kutilu urang babaturanana anu langsung narajang ka si Murda, si Murdi jeung Bajarmi. Tapi Santara teh bisa ngahalangan, lantaran lamun ngahalangan tangtuna bae bakal tarung babaturan jeung babaturan. Sedangkan manehna pan sorangan, bisi teh mah dirina dihurup kutiluan ku si Acung, ku si Dudung jeung ku si Barna. Daripada loba itu jeung ieu mah diantepkeun bae Santara pancun nantung si Acung jeung babaturanana langsung wider tarung jeung si Murda jeung si Murdi oge Bajarmi. Ayaan si Murda jeung si Murdi tambah ripuh bae kasedekeun ku si Acung, kasedekeun ku si Dudung, palawan Bajarmi oge kasedekeun ku si Barna. Ungkasanana si Murda jeung si Murdi ngacengkang deui bae. Gedebut tuanana mebut kana taneuh menikeun ka ngagedebut lir nangka anu ragrag dina tangkalna. Bajarmi geus sarua mebet deui. Ambu Patmi nu ngahalangan kana gerakan si Barna langsung ku si Barna dijejek dadana. Hiu cepet gedebut mebet kana taneuh digigireun Bajarmi. Saterusna mah Santara ngajakan ka si Acung, ka si Dudung jeung si Barna sangka ninggalkeun eta patempatan. Geus na Kang. Opat urang jalma ieu da geus teu walakaya, geus lah teu kudu dipaehan. Angguran mah urang ayeuna urang meang we lah urang balik ka lembur. Tangtuna bae si Abah ngarep-ngarep ka urang. Ya urang balik bae, keun we teu kudu dipaehan. Imahna da geus diduru ku kuring. Ayo urang balik. Teu kudu dipaehan Kang. Teu kudu dipaehan maka jeung teu kudu Santara urang podaran jalma kieu mah urang podaran emang ya. Ulah ya urang balik bae yuk. Keun ulah ngagugulung kana hawa nafsu ya urang balik bae. Urang balik bae da si Nyai geus salamet ya urang balik bae. Ayo atuh urang balik kalah cicing bae maneh mah Kang ayo buru. Ayo dong. Karena ayo. Santara medolengan Acung, medolengan si Dudung jeung si Barna sangkan balik ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Nyi Larasati jeung Nyi Unai ari geus kitu mah buru-buru kaluar tina tempat penyumputanana. Puguh bae si Acung, Dudung jeung si Barna teh bungaheun. Da eta mah si Acung ningali Nyi Larasati salamet teh poho tah. Manehanana teh poho langsung bae ngarangkul ka Nyi Larasati ngagabrug ka Nyi Larasati. Puguh bae Nyi Larasati teh asa kahalangan da tadi nama nek ngarangkul ti ka Santara. Tapi ia kalahkan ke ngarangkul si Acung nu ngarangkul ka dirina. Tapi daek dina waktu harita mah Nyi Larasati teh da bisi teh mah ngaraheutkeun hatena si Acung anu geus ngabelaan ka maranehanana jeung ka Nyi Unai teh. Rangkulan si Acung teh ditarima be harita mah ngan sakedeung buru-buru Nyi Larasati teh ngalesotkeun rangkulan si Acung. Kumaha salira Nyai teu kunaon Nyi? Akang teh melang ka cida bisi teh mah Nyai teh
aya dina kacilakan anu ageng. Kumaha nyai teu naon-naon? Henteu teu naon-naon Kang. Ayo tuh ayeuna mah urang mulang bae tangtuna bae si Abah teh. Dedepeun sareng deui wanci teh. Parantos peuting, ayo urang wangsul Kang Santara hayu. Nya mangga nyai. Mangga ti payun. Da sanges kitu mah bral bae. Si Acung dudung sibarna leumpang di tengah. Sedengkeun Nyi Larasati unai diiringkeun ti heula Ari Santara mah pang pandirina. Ocapkeun di tempat anu sejen. Nyatana kasijure di si Ebel si Gacor jeung si Udat. Opat urang jalma ieu ningali aya imah anu kahuruan teh curinghak. Haseupna menikeun ka ngelun ka luhur. Si lalatuna oge menikeun ka kaitu ka dieu. Anu opatan teh curinghak. Si Jured mah geus bisa naksir yen di eta lemur aya hiji perkara atawa hiji masalah anu ngajadikeun eta imah teh kahuruan. Da moal mungkin ari didorok nu bogana nama. Matak si Jured buru-buru ngacorilat ngablesat harita dituturkeun ku wadia balatna. Sok sanajan pikeun si Gacor jeung si Udat macan kahartieun tapi dituturkeun bae. Cocorilatan menikeun ka sing blesat tarik naker. Lompatna teh jiga anu teu napakana taneuh bakat tingku hebat ilmu panemu jampe pamakena. Curela, cileng, curela. Opat urang jalma harita cucurilatan bebelesatan. Angkan tereh tepi kaiman Mbah Jarmi. Liri ibarat kalangkang setan bae menikeun ka cepet nakaranan. Santara anu kita tadi leumpang ti tukang bisa ngarasakeun yen aya opat urang jalma anu nuju kadinya atawa anu ngabelesat kadinya. Ilmu panemu jampe pamakena teu bisa dianggap enteng dan tangtu manehanana ge bisa ngayonan ka opat urang jalma anu ngabelesat kadinya. Buru-buru Santara teh ngeureunkeun leumpangna anu limaan. Manehanana leumpang kahareup ngahalangan kana lengkahna Nyi Larasati kana lengkahna Unai atau Reg. Nyi Larasati jeung Unai teh lengkahna teh ngeureun ok Santara. Sagedap. Munten Nyai teh di hareupeun urang aya opat urang jalma anu terlumpat ka dieu. Da kualna kitu urang nyumput heula. Bisi teh eta jalma teh jalma jahat, urang nyumput heula. Nyumput ka mana maneh teh Santara? Kalah nyumput. Da karasa aku dewek mah naon-naon. Kang, punten ieu mah Kang. Sanes ngaluhuran ilmu akang oge sanes nyanyawanan. Sakedap di oge aya opat urang jalma anu bakal ka dieu ngaliwat ka dieu. Sakualna kitu urang nyumput heula sakedap we. Mun teu eta jalma teh geus liwat mah urang tuluykeun perjalanan. Teu percaya Dewek mah teu percaya. Nya mun teu mah teu percaya urang nyumput heula engke akang bakal percaya mun teu mah geus ngaliwat. Lantaran keselamatan si Nyai teh apan aya dina tanggung jawab urang Kang. Bisi teh masih Abah reksa teh ngambek atuh meureunana bakal dicarekan teh sararea tuh Kang. Leng si Acung hari tengah huleng. Manehanana nimbang hade alusna. Sabenerna masih Acung teu percaya kana caritana Santara. Majar teh aya opat urang jalma anu lumpat ka belah dinya. Tapi sebenarnya mah dewek teu percaya euy. Tapi geus lah, sok atuh urang nyumput heula we. Ari memang bener mah
Cek pirasat maneh antara bakal anu liwat sok nyumput heula euy. Nyai nyumput heula yuk. Buru nyumput. Nyilarasati dituyun ku si Acung nyumput di tempat anu buni. Di tempat anu nyingkur. Kabehanana nyarumput, kesirikna napas teu ditahan. Bisi teu maka dengeun cenah eta napas teh ku jalma anu lumpat ka pelabah dinya. Ari si Dudung jeung si Barna manehanana mah geus bisa ngeyakinkeun yen kemampuan ilmu silat Santara memang lebih punjul tinimbang manehana duaan. Jadi ari si Dudung jeung si Barna mah nurut bae kumaha karep Santara eta mah anu matak dina waktu dititah teh geus nyumput heula tata dige. Aya kana 7 menit nah sabadana nyarumput. Harita si Jured, si Ebel, si Gacor jeung si Uda teh sing belesat lumpat tarik naker. Katingali jelas ku si Acung, ku si Dudung, ku si Barna, Nyilarasati jeung Unai. Komo hari Santara mah da geus nyawa tita tadina. Balikeun ka ngabelesat tarik naker. Si Acung ayeuna mah percaya yen aya 4 urang jalma anu lumpat kadinya. Tapi penasaran nah saha eta jalma anu lumpat teh. Sabadana anu opatan teh ngaliwat kana tempat panyumputanana, kana tempat panyumputan Santara sapara kanca, si Acung mah kalahkeun ka kaluar. Dina tempat panyumputan teh nempo kana tonggongna anu opatan. Atau pogoe Santara mah melangen bisi teh manu opatan teh bakal balik deui kadinya. Mun balik deui wah mana teuing bakal aya kajadian anu teu dipiharep tangtu bakal ijin wesen deui. Kata mah bieu mah geus tarung. Ayeuna pira korek tarung deui tangtuna bae. Bakal nguras kana tanagana, bakal nguras kana ilmu penemu jampe pamakena. Tong boroning opatan hiji oge buating can bisa mampu. Buating moal mampu ngelehkeun eta jalma. Si Acung nempoe neuteup. Si Acung neuteup kana tongkongna nu opatan nu lumpat ngablesat. Si Jured anu seukeut elmuna, anu seukeut panca indrana, curena celik harita ngeureunkeun lumpatna. Nu tiluan geus sarua celik. Aya naon Kang buat eureun? Asa aya nu neuleukeun euy. Di tukangan urang asa aya nu neuleukeun ya. Boa aya jalma nu ngintip ya. Cing coba udat. Talingakeun euy. Coba ka itu heula tuh lumpat heula maneh. Talingakeun mun aya rungkun-rungkun obrak-abrik we dirinya duruk ku sia buru. Si Udat teu talangke manehna teh langsung lumpat di kebelah tukang. Karena jalan anu tadi geus disorang. Corilat langsung ngablesat gancang pisan. Ari si Acung kalahkeun ka cicing we ngajanteng. Lain imah nyumput deui kalahkeun ka cicing we. Atuh bogo si Udat nyahoeun. Corilat celik pancu nangtung di hareupeun si Acung. Si Acung anu keur ngalamun lantaran nginget-nginget kena gerakan anu opatan jeung kana dedeganana, kaget dina waktu harita kedatangan ku si Udat. Ya sia Kenaon sia di dieu? Heuleu ka dewek sia, hayang bodar sia. Puguh bae. Nafsu amarahna si Acung teh jadi naik atuh. Caritan si Udat geus nyacampah, geus munghak ka dirina. Ngomong naon sia? Yang modar ku dewek sia. Puguh bae Santara anu tita tadi nyumput teh melanggeun di bae, malahan manepak kana tarangna. Kelakuan si Acung anu gagabah ngajadikeun si Udat datang kalinya geus pasti bakal tarung di dinya. Mun geus tarung tangtuna bae nu tiluan teh bakal datang kadinya. Mun geus tarung deui manehanana ge bakal milu tarung ngabahayakeun pisan. Natungtung nama Santara teh mere parentah harita ka si Barna. Mere parentah ka si Dudung sangkan baturan Nyilarasati jeung si Unai hingkah ti eta patempatan.
Gedung jeung si Barna nya tujuan. Sanggeus kitu mah cerelat. Opat urang jalma teh harita ngolepat tinggalkeun eta patempatan. Nyalara teh jeung unai melangeun ka Santara, bisi teh mah kasoran ele jajaten tang tuna bae anu bakal rugi mah balarea.